Sandali kan mas jam dong ya. Ya sebelah dari Cimuli. Asik garata dia di tempat kau ini guys. Wih bagus dia dong kita mau kakak. Aduh aing. Cuma ya orang jangan kehidupan orang coba. Mah dia mah. Aing udah aing ya. Polongan dak ya pakai aing. Sambung amat kayak dia. Di asupan kau yang gitu ta. Ina dari besok baru ting persaing mah. Cuma ya tre. Kemana yang udah aing ya? Ngudud. Di mana dia mau udah Jadi kutu lembur. Lekan aing dong kisah ta. Bang Ramol mah. Padahal dia ke sarua. Allah itu sayang gimana? Ripo Siti. Ripo. Asli pegawaian mah. Dia bisa gitu. Ada aing kok nama eta di kamari ti si Marjo. Si Marjo di kota babaturan aing. Geus netep saya ta. Netep aing beng geus pokona urang ka ditu. Teh Si mencen perangkat kotanya. di charger teh saya teh tukang mahtul ti king. Aing sepatu mencen pegawai. Pasti pokona mah hayu deh pokona si Marjo di ditu. Beneran nih mah. Marjuk urang mana? Urang Cisadane. Sadane. Ajung ke orang di ditu menang pegawai. Menang pokona pagawean ngeunaheun eta mah gajina 7 juta sebulan. Beneran nih mah. Dia geus gawe ieu. tentang gawe. Si mencen pegawai. Geus Aing tutupkeun kami bae-bae pokona mah gawe. Tapi di ditu lobaannya. Oh aing mah. Iya. Aya si budak mentang ojek bener. Kumaya. Weh, coba minta rokok mana ye? Sariat orang unggal pendek ya bae. Ya, si barudak kemana nya? Itu tuh. Satu anak kemana? Ya aing di kota. Gajina 7 juta gawe. Pundak lebaran haji. Aing geus sanggup di lembur soalna kedeung di lebaran haji aing mendung sok. Aya teh sok dia haluan can kawin can jadikeun korban aing. Di aing ama eta ieu gara-gara mang eta. Geus izin. Teuing bae nya gawena ieu mah pokona mah gajina 7 juta sabulan. Oh geus pokona mancing bae di lembur aing mah geus tebetah di lembur aing mah ngabur aing mah. Mancing bae Lagi 7 juta sebulan. Wah, ayo sama aing geus ayo. Haro, Dre, kedek asut Dre. Ulah kasih dorongan. Ulah kasih. Woi, kemana dari ya geus garaga? Kota kami. anturkeun aing daripada Taki aing mah lamun aya 5 gram atuh ayo ke stasiun. atuh dengekeun pan kami nek gawe ka kota. Kosnya karasan dia. Laga aing. Hai burung kabiri. Kayaknya kabiri. Endong ge loba alasan bae kanu aing kita macul embung. Kumaha blok nu nganterkeun? Udah nganterkeun cak ari dia ber. Duh. Minta anturkeun kami. Kumaha endung mah jauh duit tah. Enak sih baru kali bae. Enak nih dadah hari bae. Udah nganterkeun aing budak teh nganterkeun. Atau duitan ya tuh pas aja macam duit mau lempang. Guru nganter si barudak. Antar kendak. Awas lah yuk ya karanya. Ongkos tanggung jawab aing. Mana pembeli bebaturan yang rokok? Aing nu ka Jakarta aing mau budak. Aing marem. Merdeka dah. Ada euy. Aing capek mana sih buruknya? Itu. Dah penjaga kasih udah kamu datang ya ulah upahan tanggung jawab aing. Oh ya. Mau kami pinpas. Tapi ucok banyak bawa butus ban aing mah. Ya jelas mana masih udah. Aduh, aing temenan boro-boro rokok tadi cai ge tadi bere yo. Diuk ge seberang ke Selempang. Enggak, tadi di stasiun. Buat PS. Naik bajai. Lain tadi mempang dengan maker di tacen lempang nek dibere rokok cenah. Rokok cai ge tadi bere ngan kasusutna di bae grong. Nah, ini pokoknya mah anjangan beng. Laju bensin kumaha? Yo, Bensinan tanggung itu. bensin mah yo. Kek. Nah,
Nanti nelakon bae. Oh, wala kay kapoting. Di ajangan kay